pikiran moda gerek kawin. Hei batur-batur ka dieu urang karungkul khusus. Iya Kang Aden. Mana pas nyepres pisan lagu teh nyurup. Nyurup. Pas nu tadi geuningan. Nu mana ki? Khusus nu Goreng patut. goreng patut. Nu kasep. Sep ulah miluan. Berarti nu kasep mah wah. Ulah Miluan. Khusus nu goreng patut. goreng patut nu kasep ulah. Ulah miluan. Diuge dong dibawaan. Tong. Tapi tong salaki sok bisa nemalan sih ya mah. Sok cenah kasep. Kita merukan dewa hartina. Aya teh ki. Aya. Kasep teh katingal sepuh anjir orang eleh di wae. Syed. Aduh. Kira sini di tengah kali. Sini di tengah. Di dia kecil. Itu beungeut na tong dipasang kitu aing nyasa. Lain. Aya aki mah ningali budak kitu asa kaleuweung. Asa sok nempo supalemer gitu. Anjir. Eta aduh. Itu emang kela memang ieu di dituna. Di dituna emang ieu bibir. Iya alhamdulillah geus sakieu ge. Oh, ieu teh menang beberes. Salila jeung aden teh. Itu sakieu teh. Alhamdulillah mohon. Eta keur diolah anak vokal oge. Tapi tiasa nyanyi Kang Aden. Insyaallah ge. Insyaallah. Bubuk. Ay, asa kurang merenah gitu ai calik mah Aden. Astaga ah. Mani tadi lah. Keur map jangkung cenah dieu. Aduh. Bak dibere mik moal. Ulah abi kieu mah. Hah? Nya urang kieu atuh ki. Iya, da kieu Kang Adennya, urang ngariung jeung anu serba salah serba kakurangan da kieu. Urang tungkul salah. Rek kangga salah gitu kan ya. Kang Acil kela ieu. Kang Ade urang tarus heula. Kang Acil ayeuna yusul sabaraha saresna? Abi. 42. Hah? Sabaraha? 43. Tuh, Sepugu. Geus tepugu. Tina umur we ge sepugu. Jak urang oge. Lain teh nyaeun anu kieu mah. Ieu mah anu leresna Kang Acil sabaraha yuswa? 43. 43. Nah, Kang Acil teh aya terus di mana ieu? Hah? Tah, lain aki nu ngomong tukang keyboard. Mohon keun bae, tong saruana. Aya turunan di Garut. Di Garut? Oh, nabi mah di Garut. Di Garut. Garutna di mana? Eta aya dina lagu Dorsa. Darso. Ih, ieu digeuleuh. Kadu ngora. Lawan bisa lagu naon? Teu eta jurig. Si ieu mah sasatuannya mikaresep Bang Aden. Garut Kota Intan. Garut Kota Intan. Arek nyanyi ku Kang Cil. Kira ai hobi Kang Acil naon ya saresna? Hobi, anu jadi hobi naon? Wah, abi mah hobi mah olahraga. Oh, Ya, tuh. cuman karena musik Sunda Ya. mendengarkan aja pendengar. Oh, Olahraga cik kela dipotong heula. Olahraga cabang naon pantar kieu. Ulah salah. Olahraga rupa-rupa. Heeh bener. Congkak olahraga. Si ieu mah aya deui nu unik. Ngadu karet. Sumpet beling. Sumpet beling udah kieu mah. Da ayeuna manah moal bisa. Nya. Jadi Kang Aceh itu turunan teh asli ti Di Garut. Nah, beneran. Dan aya hiji di lagu tah anu sangkut paut jeung kota Garut. Kota Intan. Apa judulna? Naon judulna? Garut Kota Intan. Aduh. Garut. Tapi Kota bener. Intan. Sekali deui Garut. Kota Intan. Sekali deui. Garut Kota Intan. Lain asa keur ngobrol jeung budak paud. Oh, da panggilkeun dianggap Kang Adennya. Untuk saduana. Mangga urang lajengkeun aya. Ya. Garut. Kota Intan. Asik. Joget.
sore nak masa poe nu halodo panjang walang-langan wetan kidul kota Bandung ras kakadu ngora leles oge kaliwatan jo anjo ka kota Garut. Haruman nangetawi haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita bedah panggih jeung manehna anu gelis dicik panas pisan pada neumkeun rasa maling toe ocon panon kuring mah kata jipisan asik anjing liri intan kumilang yuk jeung lagian kota Garut kota intan Pangirutan manis lilesi gadodoan kareut ningaimu sok sanajan tepi kuring mah anteng ngeman ngetawi haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita bedah panggih jeung manehna anu gelis hiji panas pisan pada neumkeun rasa maling toe ocon panon kuring mah kata jipisan anjing lirik intan kumilang guyuk jeung landian kota Garut kota intan Pangirutan manis lilesi gadodoan kareut ningaimu sanajan tepi kuring mah anteng meman asik anjing liri intan kumilang tujuh jeung landian kota Garut kota intan Pangirutan manis lilesi gadodoan kareut ningaimu
Sanajan tebi kuring mah anten memang. Kemana si Acil ya? Cil? Tuh. Iya. Tah, eta teh Garut kota. Dah, Kang Aden. Lah. Aduh. Ya, Ibu santai. jeung budak leutik mah sangat suka leutik. Hai. Tadi nampak dibewarakeun ieu. Pilih aya